Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari guys saya tumis sawi hijau campur jeung tempe, terus lalaban aya sawi mentah nu hijau, ieu aya goreng peuteuy, aman digoreng peuteuy digoreng. Terus aya asin peda, sambal terasi, bonteng, kejo jeung kerupuk. Oke guys, sebelum makan berdoa heula. Amin amin. Langsung coba bae ieu tumis sawi hijau jeung tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Asin peda. Mantap banget guys. Goreng pete. Dulu ayo. Mantap banget ya guys. Asin pedana, asin.
Oke guys, semuanya sudah habis. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.